majikan ke mana ya? Payak ieu geus eueuh di imah. Lalaki teh dibere kopi. Nah, saya bela. Gusti, iya. Bener-bener ieu mah budak. Kamari mah remote halus sekali tinggal saleutik ge remote. Alah, sukan ge moal nyesa pisan perasaan mah. Kadilah, yang penting mah nyambung sukan. Wayak ieu kan film rame wayak ieu ya. Masih rame ieu mah ya. Cakep ya. Nah. Ieu mah rame ya. Kita bari ngopi mana ya? Kopi lah. Kopi lah. Rame ya. Baunya. Ayo budak ya. Oh. Pindah ke rumah. Dia mana kemana? Ini. Kopi mana jalan mana ya? Dipindah mah hidup jalan mana eueuh. Wah, ini kopi. Jangan kau air siap. Ganti lah kau. Boxnya. Nar kau kau yang siap. Aki-aki nabrak pagar, lamun ngopi mas seger. Loh, mantap ya. Oh, ini pindah ke dia gini. Remote. Hah? Remote aing kemana remote? Hah? Waduh, remote aing bos tinggal seletik ya. Aduh, masalah dia akan berit ya. Untung bisa dipindahkan ya. Iya sebenarnya. Nah, iya tuh. Anjir rada-rada ya ieu mah geuning bener sorangan di eta mah. Pesek. Kok belum pindah doang ya TV? Ini gak bener serangan TV ya memang gitu mana ya? Mantap. Hah? Di TV? Udah pindah wae TV. Buah-buah rusak TV aing. Pindah-pindah sorangan. Wah, antenuna ieu. Wah salah ya, tebak angin. Bener-bener lah antena. Oh, ya antena ya. Kan error wae antena teh, TV butut teh hesang ya. Blok tekan gawe. Ini TV saya tak? Abah di servis. Oh, di servis. Oh, tuh. Siapa? Orang ada kali itu dengan kopi, ngopi dah. Ngopi. Ayo bila sauna. Dengan. Ayo weh, nya mana? Ayo weh. Dia di kalburet lu geus ya. Ya ngopi. Oh, ngopi. Tuh dia tuh ayo kopi aing tuh ya. Tuh siap. Kan buru-buru ya. Terus. Ayo buru. Biasa yang buru-buru. Wah, lumayan ya. Ini cek si Edo ayo. Aduh, lu yang mabuk? Lumayan. Bener emang ya. Hah? Kopi aing? Gorengan aing? Ya, gorengan aing. TV aing kemana? TV aing? TV aing kemana? Aduh, TV aing leungit. Aduh, TV aing leungit. TV sakit gitu lagi leungit aing. Aduh, ngapain TV aing? Ya
kopi. Kopi beak. Aduh, kopi beak. Aduh, itu tinggal sedetik. Aduh, ya beakan gorengan nana. Aduh. TV langit, pamajikan jabantannya huan TV langit. Maka kopi aja gorengan kuat ludes ya aing. Kepangat-pangatan. Aing itu. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Oh, doi. Ya, senarian ya. Ya kenaan. Aing pusing banget doi. Aduh, aing TV aing tuh, TV aing langit. Oh, bisa langit. Oh, tah aing TV mah langit kajin teh jadi masalah aing mah. Aing mah tah nu kesal mah kopi jeung gorengan aing. Paling nulis teuing ya. Oh, aing lieur doi aing pamajikan aing kumaha ya aing jebok dua aya TV wae teh nyahoun. Ngomel ieu mun naon TV ieu. Aduh, lieur aing aduh. Sayang TV. Hayang aing mun aya mah. Aing aya 150.000. Halus teu. Halus. Sarua teh jeung TV aing. Sarua persis kos TV sia. Nu bener. Bener. Beli ku aing berduit. 150.000. Emang teu menang kurang. Ih, pas eta mah geus. Jadi mah 500.000 itu di benar mah. Kan geus. Aya geus ditawar. Ini 150 wae. Oh, bayar heula. Udah atuh TV na lamun aya. Ih, duit heula kan paling cokot heula TV. Kuning banget. Dijamin hirup TV mah halus. Tah, kursia kabeh lah. Pokoknya itu gusi sorangan. Pokoknya aing TV-na nya sarua aja nu aing. Sarua persis kos sia. Oke, jadi deal. Udah kuat. Deal, salaman alas ya jeung aing. Jadi. Tungguan cepet. dia. Iya lah, aja aing mah rugi segitu ge. Yang penting mah pamajikan aing tong ngomel lah. Aduh, coba lamun pamajikan aing nyawa ti TV leungit. Beak ceri aing dua-duana ge dikeureut. Set, pamajikan aing teh lamun geus ngomong kos kacang digoreng ge belah dituna. Ya TV ya. Wah, bener ya. Pasangan lah. Capek amat sih, Ray. Minum atuh aing. Saya nginum. Ayo ke cewek. Ayo pasangannya. Ayo pasangan. Yuk. Terus. Capean sih ya. Capek, Bro. Aduh. Geus ya. Oh, tuh ayo. Nuhun ya. Nuhun ya. Nuhun ya. Ayo langsung deh. Sok. Ayo. Ayo. Semoga awet. Ayo. TV sok kan. Nah, aing mah jadi dah melana udah ke majikan aing ya, aing ngeliat TV ya lah. Udah sarua deh. Yuk kos TV aing ya. Tuh, bener kan TV aing kita di channelan. Waduh, kurang ajar si Edoy. Ngejual TV aing keren dijual ke aing. Lamun kitu mau nyopetnya ke si Edoy. Cuma bener-bener ngajak kan perang sama si Edoy mah. Oh, nyok ku aing kemana wae lompatna lah. Ayan. Aku benang ka bobodo po ay. Woi, Jangan gini. Orang ini main pangkas sorangan wae. Misalnya ulin ya. Di Cipade lah. Assalamualaikum. Salam, enggak. Ayo Cipade tuh. Iya, Pade. Enggak. Main panggang di luar mal. Ayo, ayo. Ini situ main panggang, Pade. Tina. Ada orang main marakanan juga. Mantap ya. Aduh, hagolan dah ya.
si Neng ah. Tuh, dagang gerak, ngider. Apa nah ini poe Minggu. Ah, Nyai saya ingat emang Oh, sekolah kayak liburna. Ah. Nah, minta duit. minta duit. Siapa apa tuh tadi gua dibere. Nyai. Tenoy orang boleh bakso yuk. Harus beri duit ini bakso. Oh, nya selama ada boga duit kalian ada bakso. Boleh baksonya. Boleh beli bakso di mana? Eta tadi harapan puskesmas. Saya Makassar teh, ah. Makasih. Makassar? Oh, orang mau sedih nya. Masuk ayo. Dadah. Lu emang ngonan bakso Makassar mah? Nah, ulah poho, tong hilap, bakso Makassar emang mantul. Ulah poho, jalan Sabajaya hadapan puskesmas. Ya, oke? Mantap eta mah euy. Ngoler dia yang nengen ya. Oh, shit, coba uga dari mana amat sih jam-jam molor. Goblok teh sia. Ah, sia. Sia goler wae. Gang gua sama ah. Lain yang ngider. Pan libur enak teh poe Minggu. Ah, Sekolah libur. naon. Kurang main panggal yuk. Main pangal. Sia mah ya wae main pangal segala budak leutik wae. Ayo tuh. Lu sambung goblok. Ayo geus. Ayo. Coba panggal tuh. Bang, tuh ai. Budak, sebenarnya mau tekan pangal. Ayo, Win. Aduh dah. Ini cuma lagi jam siap. Ini sudah tamat sih. Kurang amat. Lumayan doi. Ayo goblok. Ayo aja. Ayo. Pak. Orang dicokot. Cokot usaha. Kumangannya jeung Mang Edoy. Dia takut lah, karomelan. Kajiran. Mereka SW lah. Waalaikumsalam. Liwat lah, liwat. Masih ya geningan. Kira balik. Ini karek nepi pisan. Oh, karek dong. Kemana? Budak arahnya di jero. Tengah goler wae atuh. Oh, nyaku mah hadapan capek entah sedang dan imah ibarat beres setain nama imah alus kan. Kadang ayam gitu dicor ayo. Ngarana hanena mah aya saya mah geus moal ngerakeun. Wah, ayeuna. Jang, Euy, mama wiyo. dah mama. Dede ka mana? Aya TSD si Dede. lulus. PCS. Ini anu data sila. Oh, ayo. Mama yang mau balik. Abang. Eta bapak sia, ieu budak meuni kuruki ditinggalkeun atuh budak teh di Paraban henteu sih. Paraban wae. Ini meuni kuruki tuh. Buku urang udang gering ieu teh. Oh, ada obat itu jeung budak kok. Boro-boro jukul berobat apaan ieu ngarehab ieu can anggus eta kandang ayam can anggus. Maneh pan teu ngiriman deui. Ayeuna balik manten. Setenan budak meuni karuruki atuh Paraban naon budak teh nu kadaharan anu bergizi, anu berserat. Ah, nu berserat teh. Nya eta model jarami tuh, harapkeun. Buru ngomongna batur meureunnan domba di Paraban. Kolot-kolot teu nyaho makanan nu berserat, nu bergizi atuh nu jak besi, nu kararitu. Hujat besi naon? Linggis gege parap-parapkeun pacul. Tetep masih maehan anak meureun kos kitu mah di Paraban linggis. Kolot teh hidang meunin teu nyaho makanan bergizi. Atuh nyaho. Bugu dengan sangguna geus sakapanggihna ieu budak. Kadang-kadang kurang dibere gunda, kangkung, genjer, naon we nu kapanggih ku urang. Aju ku cuput berekeun ku urang. Nemen maneh mah. Bisa ditu gara usaha deui lah neangan duit deui lah. Ieu ka jero urang sare ieu. Lah dengan duit lah. Mana rek ka mana? Ajero. Usaha heula teh angan heula tutut sakarung karas bere jatah. Aduh.
Kalian diberi jatah kudu nyalan tutup pula sakarung iraha menangna aing. Kang. Yang enak. Jangan ciput, kita ngalah ciput pemajikan. Mangkani kita sakarung mau diberi jatah. Sakarung. Oh, Ulah ciput. naon atuh? Indungna ciput. Indungna ciput pas kumaha sih indungna ciput. Tapi mah keong. Oh, boleh deh eta banyak. Ih, lain kudu deui atuh. Ah, eta nu kos kumaha sih? Abis tereh urang yo. Eta yang ana serangan. Sugannya abis itu lah. Abis tereh menang loba nu gula deh gitu mah. Coba di kita yuk ta. Tah ieu naon ieu nu kos kieu beureum. Ndogna eta mah, ndogna. Oh, endogna ieu mah. Heeh. Oh, berarti eta indungna ngendognya. Heeh. Berarti bener ieu eta bahan-bahan ciput katanya. Ndogna. Oh. Orang nangana bantuannya. Bunga blok ada tuh mah. Ih, abis Serangan mah kadi itu tuh. Obuhan kadi itu mau kubur. Tuh sendal tuh orang tuh. Sendal tuh, sendal halus deh. Jika buku ke nempuan sawah. Oh, sawah mana yo? Batur buku. Oh, batu di tempuan. Jadi yang suri wah. Jangan tipu sakal, nama-nama teh mau pemajikan. Oh. Balik ke Arab. Mana sih, Pi? Tah, kos kita. Kok kos dieu? Nah, itu gedena. Mau bener gede yo. Sarah yo mah yo. Tah, mun lu tah. Astagfirullah. Ulah atuh eta mah letak. Bener kamar deui. Tadi tusukan coba urang yo. Itu. Oh, yuk atuh. Tah. Kos dieu nya. Tah, yuk eta. Tereh yo. Tah. Buru. Ah. Set lagi. Siapa cacatan sih? Apa deh? Oh, putar deh. Kuaing sia. Ush. Oh, capek siapa? Ya akhirnya apa nak? Goblok. Jadi atuh. Saya makan kicit kene. Kan aing aja. Ayo. Push. Ya, bakal aing. Bakal aing. Kebudak. Jadi atuh. Enggak gantian aku udah menang sih makan kucing kene kok aing pepe lah kok. Ayo. Wah, ngodak sih. Wah. Waduh. Menang deh no. Alah, maleset dia no. Jar ku aing siagil. Sawahkeun ku aing sia. Dian saya nama sia ku aing. Ulah hayu sok lah pokoknya. Tah. Aduh. Kena kanjut aing lu. Udah, sia. Mana? Ayo goblok. Buset gerik di luar, budak-budak aing. Aduh, ayo goblok. Goblok ada sia. Goblok sia. Wadah sia. Goblok. Pagal.
Sekarang buat. Sekarang. Nyawa yang liar yang hitungan sapu doang lah. Sia mah sapu dihitung, ulah sapu dihitung mah belum beas, kusia sekalian hitung. Kusia mau ke beas. Hitung beas aing mah seleter gitu. Urang teh bae teh. Geus kumaha deh? Ya, urang tetebakan ah. Tebakan naon? Aing bukan tetebakan ya, tebak kusia nya. Ya, aing mah jago tetebakan, sia bukan naon. Ieu, aing bukan tebakan ya. Naon bedana? Gajah, sirem, jeung nini. Gajah, sirem, jeung nini. Sok tebak kumaneh? Gampang eta mah. Oh, sok tebak gampang mah. Gajah mah gede, terus awe aing. Bener emang lagi. Sirem mah leutik, ini mah peot. Salah atuh, lain eta jawabannya. Bener mah. Ya, dengekeun kusia nya. Mana? Lamun gajah mah bisa ditumpahkan ku sirem. Lamun sirem teu bisa numpahkan gajah. Nah eta. Lamun ini tumpahkan ku sia goblok. Bisa goblok aing beuki kendung orang jadah. Sia aing numpahkan ini joreh teuing. Mun ini nadaekeun sugar aing daek. Goblok. Tumpahkan ya. Jadah. Aing nyantai di dieu. Aduh lah. Kau yang selalu puja-puja man ana laulakum. Ini nyanyi gini kan. Nanya dai. Loh, kami sih. Sira eta. Es. Naon sia? Naon? Moli hayang mah. Tuh, di gitu mali tuh. Tadi bawa gelas yang bisa tuh, piraku tuh bisa. Menang bawa dia. Menang. Mali. Beli semua. Bodoh amat. Awas aja mali. Oh, mantap aja. Aduh, yang enak ya. Tuh, beak deh. Aing mali tuh. Mas Mali. Oh, tuh, si Mali di mana? Itu warung itu. Ih, lain di beladinya, budak aing kembali beli di beladinya mah. Asum, esna. Ah, sama wae. Ih, beda sok wae asan heula sia, bisik sia mabok. Ilok aing heula mati heula. Ilok ieu sok ka dieu, wae asan heula. Ah, sia mah mending wae asan heula ku aing nya. Tuh. Asumnya. Tuh cak aing naon nya da nya. Abis, buhun nya. Buset. Goblok aing dibeakeun. Ya ada sia. Orang narik lagi gitu, makanya datang lupa tuh di les. Orang menarik. Sen. Wah, hari ya sih namanya. Udah dia. Nggak ada iwai. Kamu nonton bahasa Makassar mah, pulau kota, bahasa Makassar, ada pun Sabajaya. Kes. Tenang. Ral. Action. Kita bapak sia, ieu budak menikah kieu ditinggalkeun atuh budakna di Paraban henteu sih. Paraban wae. Ini menikah kitu. Paraban angin siput, angin bunda, angin genjer. Action. Kubu orang udah ngering, kubu ya. Ya emang udah pada berobat gitu. Berobat kubu. Kadukun. Budak menikah Sia. Dah, kedua kemana dong? bergizi, anu berserat. Lu berserat teh. Ya eta model jarami tuh, parapkeun. Gua mah batur meureunan domba di Paraban. Kalau teu nyaho makanan nu berserat, nu bergizi atuh nu zat besi, nu kararitu. Zat besi naon? Linggis gege parap-parapkeun pacul. Aduh, eta mah sia maehan anak meureun kos kitu mah di Paraban linggis. Kolot teh hidang meunin teh nyaho makanan bergizi. Nyaho.
lagi di paraban angen ciput, angen genjer, naon we sok panggihna kadang-kadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, liwat heula weh. Sugate Bang Willy. Selamat. Panggil hukum guys kalian. Ayo kena. Baik. Tempel tuh di bujur mana? Pasti sama. Ayo tuh, ayo aus lah. Oh, gila banget sama. Set. Setelah yang lah. Oke. Ya mas TV aing ya. Oh bener ya TV aing ya. Tah, aing mau lihat lagi ya. Ya ada si Edoy. Ngajual TV aing keren dijual. Kurang ajar, modal aing si Edoy boy. Cairan goblok. Goblok. Asli banget. Asli. Masa. Goblok. Yang dalam dia terjadi jarah. Berat abu anjing. Enggak. Action. Action. Woi, Edoy. Goblok siap ngobrol aing kan bijak kasih lah. Modal aing siap. Dar TV aing dijual. Emang kita udah dijak, cut. Ayo. Astagfirullah. Orang kekieuan emang ilah kieunya. Nanti kita tahu teman-teman tahu mau pemajikan. Arab minta jatah cuma lupa ciput Arab kalau dia murunan mau utang-utang sekarang jadi jatah